Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya Mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha jangakeun Mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos lugika jodoh pati bagja cilaka eta malain urusan manusia angin ku kalawasaan Allah nu maha kawasa. Urang mangan saugur boga rancana wungkul eta teh nya sok atuh kalitu bisi nyi mumun ngantosan ge. Apan perluna teka hidup awas to satebih-tebih ngahajakeun ka dieu aipek utaina nyampakeun eueuh. Leres amang rupina atuh utai teh bade permios heula we da bilih anjeunna dedeupeun. Nya sok atuh ka itu. Mangga mamang di kantun atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah leos bae utai teh ngaleos ngajuk juga imahna lantaran bisi nyi mumun dedeupeun. Mitra kaum dangu Nyi Romlah anu keur aya di kamarna bari nyuuh nyegruk ceurik lantaran parasaan hatena anu keur kumambang gancang cengkat anu saterusna nogel tina janela ngawaskeun ki utai anu keur ngajugjug ka imahna. Asaku harianeun aya ae ari teun teh. Gusti Nu Maha Agung, kunaon ieu hate teh teu pupuguh bet ngadon timuru ka Nyi Mumun. Sedengkeun ari Nyi Mumun teh apan sobat jeung deui antara sorangan jeung utai teh memang can aya kedal carita katresna boh utai kitu deui sorangan. Tapi ieu hate kunaon atuh nya? Kitu garentesna hate Nyi Romlah. Satu tasna ngungkugna utai teu katingali ngareles lebah pengkolan. Teu lila antarana mamang ajengan mukmin kadangu ngagentraan ka Nyi Romlah atuh gesat-gesut Nyi Romlah teh nepangan nu janten ramana anu masih keneh aya di patengahan. Kareret ku mamang ajengan pamulueuna Nyi Romlah teh bangun anu keur sedih kingkin. Hal ieu sabenerna mah pikeun mamang ajengan mukmin geus surti. Tangtu ieu teh alatan Nyi Mumun nu kabejakeun keur aya di imahna utai. Mitra kaum dangu satadina mah mamang ajengan mukmin minang saraya kaki utai teh pikeun ngabeberah hatena Nyi Romlah teh nyeta ku ngarasa kararagok lamun teh mah kudu ditarekahan sangkan Nyi Romlah teh ulah nepi ka ngungun-nguyung kapi gandrung. Nya cek cohagna mah ulah nepi ka ngarasahan heueuh ku bolaina jeung Den Ucup teh nyarek dicaritakeun langsung teh ku mamang ajengan mukmin sifat anu jadi ramana nya eta teh basana teh asa kararagok nu matak minang saraya kaki utai sugan jeung sugan atuh ari ku utai mah nu kasebutna masih keneh lengoh can boga kabeuberat jeung deui lamun teh mah kudu dipeunteun geus kapeunteun utai teh tina tingkah lakuna tina akhlakna oge tina pangabisana memang geus cop kana hate pikeun mamang ajengan mukmin. Tapi sok sanajan kitu mamang ajengan mukmin henteu sagawayah nemrakeun kapanujuan hatena upama teh mah seug utai
Daek milelehengkeun kanu jadi anakna leheng basa lamun teh masa pagodos kumaha lamun henteu tah eta anu diragangan ku mamang ajengan mukmin teh. Dah kitu cenah Nyai Gelis itu geuning sobat hidup Nyai Mumun nuju aya di bumi Nabi Cio nyeta eta teh puguh keur aya maksud. Bari darak-dak bae atuh ku mamang ajengan mukmin teh kapaksa dibenyer beaskeun. Pamaksudanana Nyi Mumun datang ka Bicio teh sabenerna mah lain rek nganjang-nganjang teuing ka Nyi Rom lah. Tapi anu pokokna mah aya maksudna ka Utai nu dimaksud di dieu nyaeta rek ngadon uubar. Malah diceplak pahangkeun ku mamang ajengan mukmin teh sok sanajan pait peuheur kudu ngabejakeunana ka Nyi Rom lah. Maksud jeung tujuanana Nyi Mumun uubar teh. Dah kitu eta teh Gelis ari maksudna mah cing teh heuh nyeta abong keneh hidup jeung Nyi Mumun teh sobat dalit ti keur leuleutik. Ayeuna sarua geus pada gedena sarua kasebutna teh parawan. Bet nasib hidup teh meh hampir sarua jeung Nyi Mumun. Nya sarwana teh sarua pada can boga pasangan anu cinek. Sok sanajan nya kamari-kamari mah hidup teh geus hampir prung padungdung ka bale nyungcung. Tapi geuning eta dina emprona mah kalah kaki tu kajadianana. Keun mana kitu oge ieu teh hiji katangtuan tinu maha kawasa yen hidup teh can diparengkeun jeung jodona dari geus pasti mah kana tangtuna oge moal aya halangan harungan. Tah kitu Gelis sing sabar we ayeuna mah da geuning lain hidup wae anu hese meunangkeun jodoh teh. Saur mamang ajengan mukmin dina cumariosna teh apikna keur malah bari ngemeng ku Cisoca. Lantaran ningali Nyi Romlah anu ngeluk tungkul kareret Nyi Romlah ge keur ngemeng Cisoca. Bubuhan apan tita tadi keneh keur aya di kamar oge geus sumegruk wae. Kari-kari ayeuna dikitukeun dicarioskeun ku nu janten ramahna. Bete pupuguh asa katohyan eusi manahna Nyi Romlah teh kunu janten ramahna. Ai kena kunaon eta hidup nepi ka bareubeu kitu. Entong sok dipikiran wae keun bae anu geus mah geus. Mana kitu oge ieu Nyi Romlah Gelis mencrang anak ama. Allah nu maha kawasa teh sakitu welas asihna ka diri hidup teh mana kitu oge ieu teh aya maksud anu sae tinu maha kawasa sangkan hidup teh ulah ngajadi papasangan jeung Den Ucup geuning kitu tah. Nya dina laku lampahna teh bet nyolong bade anu anduk nama apan ayeuna teh kudu urusan jeung lebe gara-gara nyata mawa kabur raina Cep Dadang teh putrana Juragan Idrus. Da eta teh numutkeun ceuk mama asa kurang pantes jeung teu hade we lalaki anu boga lampah model kitu. Eueuh rasa tanggung jawabna anu geus paheut pas ini jeung hidup nepi ka hayo kalah ka nyieun aib. Nya aya untungna teh nyeta jeung hidup teh can nepi ka tunangan-tunangan acan karek-arek tunanganana oge. Coba eta lamun seuk geus kaiket ku tunangan komo lamun geus kaiket ku akad nikah mah meureun wiwirangna teh malah beuki gede ka urangna teh. Kitu deui ka sepuh-sepuhna nu mata Gelis anak ama mencrang. Geus tong sok diceungceurikan wae atawa dipigunam. Taya hartina karuksak-ruksak awak ari daeun teh anggur masing hegar tuh
sobat hidup nyatana Nyi Mumun geuning aya ka dieu salian dimaksudna ngadon ubar teh meureun saeutik gedena hidup teh bisa namplokeun eusi hate hartina mah bisa curhat jeung babaturan tuker pengalaman tak gitu ngarahegar gitu ulah nguluwut we yeuh lamun nguluwut mah bakal beda kana ieu teh kana pameunteut teh sok jiga geus kolot jiga geus nini geurake onaman atuh hidup sagelis-gelis anak ama anu mencrang nepi ka jiga nini mah atawa jiga kolot eta teh sok loba hunung dina ieu teh dina pameunteut teh hararideung eta teh kitu loba teuing pikiran eta teh nu matak sing janglar sing sabarkeun pasrahkeun ka nu maha kawasa yeuh sing inget jodoh pati bagja cilaka urang teh geus aya bageanana mana kitu oge den ucup teh lain bagean hidup sanu nyaho hidup teh sok sanajan kitu oge engke teh bageanana teh keur kanu ngadongeng kagok mitra disalengorkeun we tibatan ku batur mending kudu ngadongeng nanya mitra mitra kaum dangu Nyi Romlah ngadangu cariosan nu janten ramana rada oge ngabelehem antukna mah bet asa kahibur samalah pangaruhna teh make jeung aya rai-rayan bet asa kahatean bet ngagedean kana hate artina teu kudu putus harepan nya upama seglamun teh mah eta anu jadi cariosan nu janten ramana teh dipajarekeun Nyi Romlah teh keur kagenam rasana kuden ucup padahal lain eta maksudna Nyi Romlah mah da puguh atoh sasatna teu jadi kaden ucup teh malah ceuk pikirna Nyi Romlah lamun teh mah nepi ka jadi matak gering pikir saumur-umur kitu ceuk parasaanana Nyi Romlah mah sedengkeun aya ana Cimata anu nepi ka bareueus mapai ngalemereh kana pipina teh lain ku alatan teu tulusna kaden ucup tapi anu ngajadikeun gandrung kabingung teh nyeta pikeun nemrakeun rasa katresnana ka Utai Nyi Romlah can pati apal kumaha ari hatena Utai ka manehna naha sarua jeung manehna atawa henteu terus deui anu jadi timuruna teh ka Nyi Mumun sapedah eta we Nyi Mumun teh sok mineng muji-muji Utai ayeuna malah siga-siga anu aya karep pikir kadua leutik ka Utai teh nya eta Nyi Mumun sabab lamun sakalieun cacarita jeung Nyi Romlah teh Nyi Mumun katingalina teh siga anu talanan telenen ka Utai teh siga anu nyogrog-nyogrogkeun maneh hayang ditaksir ku Utai da eta we muji ka Utai teh atuh nepi ka bebeakan malah sakumaha ceuk kasauran nu janten ramana yen cenah rek ubar eta Nyi Romlah nampi kaboga pikiran kieu boa-boa eta mah ngan saukur alesan wungkul anu tujuan utama mah meureun hayang deukeut atawa beunang disebutkeun oge ngan ukur taktikna Nyi Mumun wungkul mitra kaum dangu kitu ceuk timuru gorengna Nyi Romlah kanu jadi sobatna nyaeta Nyi Mumun cag urang tuna heula mitra ayeuna urang caturkeun Utai sadatangna ka imah teh henteu jo langsung asup ka jero imah tapi langsung na teh ka pawon kasampak teh di dinya aya bicio malah bicio teh ngadon ngagupay ka Utai ngadon ngajak cacarita heula ka Utai sadumeh bicio teh aya norek ditanyakeun mitra kaum dangu eta implengan ti bicio teh memang sabenerna kitu anu datang ka bicio teh anu ngarupakeun Nyi Romlah nu sabenerna mah eta teh siluman utusan di tempat karamat pamujaan pasir larangan teh.
Paingan atuh waktu rek asupna oge jobra ye panto teh muka kalawan teu uluk salam, kalah cengar cengir da geuning eta teh siluman. Mitra kaum dangu kulantaran ku kasieun jeung ku kareurewasan saeungeusna antukna mah bicio teh nepi ka kapiuhanana mitra. Hanya bakatku bingung meureun kumaha keh lamun seug anakna datang nyatana Utai, apaan Utai teh keur neneangan daun kelor teh ya. Jeung ku kabeneranana teh deui eta make jeung hese neangan daun kelor. Da sok kitu nya mitra ari keur diperyogikeun mah betasa sesah teh milarian daun kelor teh geus puguheun caket bumina Mang Uju mah geus dituar atuh diteang ka lebah tukangeun imahna Mang Olih sarua deui geus dituar. Atuh cenah inget deh aya di taun Bahwikat mah sarua deui geus dituar. Ngan waktu tepung Utai jeung Bahwikat mah menang beja ti Bahwikat mah cenah teangan we ka ditutu ka pasir angin dah didinya cenah aya tangkal kelor nyatana pasir angin teh kasebutna Astana Gede. Ya kapaksa we pikeun Utai teh lantaran kubutuh sok sanajan waktu teh geus reup-reupan rek nyadek ka magrib kapaksa Utai teh init katongoh muru ka pasir angin rek ngalah daun kelor teh. Mitra kaum dangu sabenerna upama seug Utai sadar kana dirina hartina mah henteu gurung gusuh kana pasti ieu teh moal nepi ka kajadian pang-pangna mah kajadian anu matak ngabarubahkeun deui bae. Nyatana Nyi Mumun teh aya anu mawa anu ngarupakeun Nyi Romlah nu mawana teh tah ieu sama sakali ku Utai teh teu katiten lantaran Utai teh keur ngagedig sumurusuh menuju ka pasir angin anu penting mah buru-buru menangkeun daun kelor saacana ka magriban. Gitu cek pikirna. Jadi sama sekali Utai teh teu sadar atawa teu bisa nganyahwankeun implenganana kanu aya di imah nyata nu jadi indungna Bicio anu keur kareurewasan. Malah ayeuna teh apanan Bicio teh lantaran ku kareuwasan jeung kasieeunan teh kudu jadi anakna sieun katempuhan apa nepi ka kapiuhanana alias teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu urang singketkeun bae ieu carita teh nya mitra. Caturkeun Utai geus nepi weh ka pasir angin nyatana pikeun ngalah daun kelor teh memang teu hese nya wae di dinya teh aya tangkal kelor malah daunna teh keur meujeuhna gomplok. Atuh gancang wae Utai teh ngarawelan eta daun kelor teu pira ukur sababaraha taruk da maksudna oge ngan ukur keur sarat wungkul. Atuh satu tasna kitu mah gancang bae Utai teh mulang deui gura-giru maksudna mah bisi ka magriban di jalan. Ari pek teh nya we teu sawatara lilana kadenge sora adzan. Atuh sagancang-gancangna Utai teh mulang tah bari sakalian manehna rek nyimpang heula ka tajug anu aya di laneuh. Sebab beneran lebah dinya teh aya tajug anu dijieuna ngarupakeun imah leutik. Sok sanajan leutik eta tajug teh tapi lumayan oge pikeun ngalaksanakeun salat mah pang-pangna mah kasing saha wae anu kabeneran keur dina kaayaan darurat. Sok sanajan jauh ka lembur hartina mah jauh ka itu ka dieu tapi eta tajug teh kacida pisan bersihna. Atuh di hareupeunana di dinya teh aya kukulahan malah nya ti dinya pisan aya ulekan cai herang mani ngagenclang lumayan pikeun dipake wudu heula. Atuh anu satuluyna
gancang-gancang wae utai teh wudhu heula anu saterusna arek ngalaksanakeun salat magrib heula. Mitra kaum dangu cag urang tuna heula ayeuna urang caturkeun heula di bumina mamang ajengan mukmin. Kaayaan di bumina mamang ajengan mukmin harita teh katinggalna sapertos anu suwung mitra. Da eta bae kaayaanana teh ayeuna mah apan teu hegar saperti biasana. Komo anu kasebat biangna mah nyaeta anu katelah Umi Hajah Latifah. Damalna dengan ngaring keboe di kamar, malah kana pangaosan mingguan oge anu biasa nama tara kalangkung ayeuna mah make jeung henteu tiasa ngahadiran sakumaha biasana. Kitu deui Nyi Rom lah, gawena dengan ngaring keboe di kamar. Ari mamang ajengan mukmin teu acan mulih ti masjidna, da biasana teh kitu we saupamina parantos rengse ngalaksanakeun salat Isya. Nya bada Isya biasana mamang ajengan mukmin aya di bumina. Atuh puguh we kaayaan teh mani rehe comrek ti isieun pisan kaayaanana di bumina mamang ajengan mukmin. Urang caturkeun sabada Isya mamang ajengan mukmin parantos aya deui di bumina kalawan harita teh nuju ngobrol sareng nu janten bojona. Dina obrolanna teh bangun anu daria pisan. Gitu atuh Umi, ulah sok ngaring keboe di ngon ari taun teh. Ngan nyilung lem we sadidinten teh. Itu dah lugay anggur mah sing hegar. Parantos na tepan Isya Jawa acan. Ya parantos atuh ama. Ya syukur atuh eta ari nyai di kamar deui. Sarwana ngan ngaring keboe di kamar teh. Da nya kitu atuh kumaha panginten ama da tangtos kana nguyungna teh nya kumaha we Umi da. Nyata raraosan teh bet asa kumaha nya. Asa ararisin ku tatangi teh. Is eta ari taeun teh ceuk ama oge ulah dikuku teuing. Keun bae da geus lain milikna. Mana kitu oge ye. Allah nu maha welas jeung maha asih teh memang bener-bener welas jeung asihna teh karasa ku urang. Da eta teh ngarupakeun welas asihna nu maha kawasa. Sangkan si nyai teh nya anak urang anu ngan hiji-hijina teh disalametkeun ku Allah teh henteu ngajadi kaden ucup. Balikanan upama teh mah mun geus dijadikeun sok sanajan ngan saukur karek tunangan wungkul datang tuna oge ngarasa kaiket. Untung bae can tunangan-tunangan acan kaburu bolai. Jeung anu ngabolaikeunana pan lain ti pihak urang tapi ti pihak gan lurahna ku anjeun. Hal ieu teh lain salah di urang jeung na deui kasalahanana geus natrat pangbangna mah nya eta den ucup apa nepi ka kitu eta. Eta mah lamun ceuk dibayangkeun ku ama yeuh. Si nyai teh geus tunangan tuluy kanyahoan laku lampahna den ucup teh samodel ayeuna bisa kumahaeun teuing nyerina meureun urang teh. Tapi ama sok sanaos kitu oge ayeuna kitunya anger we karaos ari nyerina mah. Mohon maksad teh asa diwiwirang urang teh. Ya, make asa diwiwirang sagala rupa. Apan tunanganana ge acan. Mohon ku kitu teh mah tapi apan sadayana ge tos pada aruni ngayan si nyai teh. Hahadeanana teh apan sareng den ucup me hampir sadayana eta teh tos pada aruni ngaeun. Ama ya kan eta ntu aturan daran. Eta mah bongan Umi sorangan sok cuaca kaitu ka dieu. Dina pangaosan atawa di mana wae teh sok ditabeuh ku Umi teh yen nya si nyai teh
rek dijodohkeun ka Den Ucup malah katinggal na ari ku ama mah Umi teh sok kaleulewihi ari geus nganod ka Den Ucup teh. Nya ngeunaan eta mah memang rumaos Umi teh ama nya satadina piraku ceng teh putrana Gan Lurah tiasa ka canaku sakabak-habak mah nya sapertos kajadian model ayeuna. Geuning eta. Itu eta kalakuanana satukanggeunana mah geuning nepi ka kituna matak ngaibkeun ka kulawarga. Samalah ngaibkeun teh lain ngan ka kulawargana wungkul dalah urang oge sasat ka babawa eta teh. Nyeta ceuk omong jalma teh kitu ti antarana eta cenah Den Ucup anu kasebat calon mantuna Mamang Ajengan Mukmin picarogeunana Nyi Romlah anu kawartoskeun cenah kabur jeung awewe nulian nyatana rayuna Cep Dadang. Eta teh mani geus ibur Umi. Aku hal eta pisan ama pangna Umi aya wae di kamar teh ngaraos isin ku tatangi teh komo eta ayeuna tos naroskeun kumaha cenah satarasna rupi-rupi we patarosanana teh nah bade dicioskeun atanapi dibatalkeun sok sanaos ku Umi teh di naon kitu dipatotoskeun ceng teh da nyaeta dibolaikeun bae tapi katinggalna teh kitu aya anu simpati kitu ka urang teh aya oge anu ngajajele eta teh raraosan gitu oge. Eta ulah sok suulon ari daun teh. Memang lamun nurutkeun parasaan mah kitu meureun eta teh karasaana ku Umi. Padahal anu sabenerna ieu sararea oge milu simpati teh ka urang. Sasatna mah cenah syukure upama teu tulus teh mah tibatan cenah jeung tulus mah nuhun malah anu nganuhunkeun sagala rupa. Nya dapokna teh cenah memang satadina oge asa kurang sugema cenah upama teh ama seug urang minantuan ka Den Ucup aya eta teh di antarana anu kitu tapi da pikeun ama mah teu kitu sabab meureun ieu mah geus takdirna ti Nu Maha Kawasa we yen si Nyai teh disalametkeun ku Allah nepi ka teu jadina ka Den Ucup. Sanu terang si Nyai teh jodona bakal leuwih alus tibatan Den Ucup. Tuh nu matak ceuk mama oge geus montong teuing jadi pikiran. Megeus entong hantem wae diceungceurikan. Taya gunana komo lamun teh mah katinggalna ku batur teh jiga anu nguluwut jiga anu patah hati lamun patah hati teh mah nah ari caeun teh ulah kitu sing teger urang mah kitu saur Mamang Ajengan Mukmin. Mitra atuh Ibu Hajah Latifah dikitukeun ku nu janten carogena teu tiasa ngawaler ngan bab bae bari luk tungkul anu saterasna mah kalah sumegruk nangis deui wae. Da kumaha Umi mah becaraneh deui. Mun rek kitu oge meureun kuduna mah si Nyai lain Umi nu hantem wae kalah nyeungceurikan teu pupugu. Geuning ari si Nyai na mah hare-hare malah jiga nu atoh ari keur si Nyai na mah. Nya eta oge minangaring kebuai di kamar lantaran boga alesan cenah hoream ari taeun teh. Nyeta upama sakalieun kaluar teh sok pada nanya cenah kumaha-kumahana ai rek dijawab. Anu sajalan terahna piraku deui ari teu dijawab nya kitu teh kasebutna ge omong jalma sajeungkal sok jadi dua jeungkal nyeta sok ngarekahan. Tah kitu cenah ari nu jadi alasanana si Nyai mah pangna minangaring kebuai di kamar teh. Tapi da ari soal teh jadi mah nya bolaina mah pikeun anak urang mah nyatana si Nyai bet jiga anu bunga. Ngan mun seug upamana diperhatikeun ku ama iwati di piwarang kabicioh we hegarna teh. Mani hari peut upama teh mah ku mama teh di jurungan ka ditu
Nyaga bicio pi kenyusulan ki utai. Da meni bunga teh jigana teh meni gewat-gewat. Tara diengkekeun eta teh. Ke ari ayeuna si nyaina keur ka mana? Nah aya gitu di kamarna. Ya aya atuh teu ka mana-mana. Kan tadi katinggal teh waktos bade netepan ka jaman tepan si Nyai heula. Samalih mah ku Umi teh ditaros jeung teh ari mama nuju angkat ka mana. Palarana teh cenah nuju ka Masigit, hitungan sakitu we tadi teh. Cacariosna teh atuh teras we anjeunna mah ka kamar deui. Nu mawi teu ka mana-mana. Nya aya we atuh. Mangga wae atuh riksakeun ama ka itu. Bilih aya periyogina mah ka si Nyai. Nye tacing teh puguh ama deh menang beja ti Abah Olot. Cenah di bumina bicio hanya di bumina Jang Uday. Aya Nyi Mumun apa di ditu teh? Hutan aya Nyi Mumun sanes Neng Gege. Nya Neng Gege teh alias Nyi Mumun. Dah kita romlah kita apa leun tadi teh waktu Bah Olot carita teh aya romlah. Nye tak cing teh upama beurang kene mah ngananya ka geus peuting. Cenah ka dieu atuh Nyi Mumuna. Sugan we ari jeung sobat mah meureun saeutik gede na bisa ngobrol moal nguleuweut teuing moal hantem we ngaringkep di kamar. Nya muhun upami siang keneh mah da atuh ayeuna mah hariwang upama si Nyaina dijurungkeun ka ditu mah kajabi upami Nyi Mumuna aya Neng Gegeuna sina ka dieu keun we atuh cenah monok di dieu jeung si Nyai. Lumadak mama deh tadina mah boga pikiran kitu eta nye tarik taratah ka utai hari pek deh Jang Utayna tadi teka tingali di Masigit teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ai eta bet sada Ki Edas eta. Ya sora nama juga Ki Edas. Sok kalebet Edas. Mangga. Aduh, sup atuh Ki Edas teh asup malah langsung bae ka patengahan. Da kaleresan mamang ajengan mukmin sareng bojona teh nuju ngarobrol di patengahan. Aduh kaleresan nuju ayah, punten wae mamang ieu teh di bujeng engana wae ieu teh. Nya sok aya naon gitu Edas, meni asa rurusuhan ari taeun teh. Aya naon? Nu mawi mamang name teh parantos di bumina Utay, ari pek teh kasampak di bumina Utay teh. Utay nuju teu aya, ari nu nyampak teh mung itu aya bicio wungkul kitu oge bicio teh nuju teu emut kapiuhan mamang. Kapiuhan kumaha Edas? Mohon maksud teh bicio kapiuhan, rupina mah nuju teu emut panginten. Edas, ari ilaing mah Edas nyarita teh kusok dibulak-balik. Helanan Edas cek hidap lieu di ditu teh taya sasaha. Iwati aya bicio wungkul nyabaker dina kaayaan kapiuhan. Apaan di ditu teh lain aya Neng Gege alias Nyi Mumun. Neng Gege nah ada teu aya di ditu mah teh aya Neng Gege mung bicio we nu katinggal teh. Duka upami dilebet mah dupi Neng Gege na iraha ka dieu na. Puguh mamang kabejaan teh tibah Olot cenah aya Neng Gege malah jeung Cep Bodin ka dieuna teh. Ngan Cep Bodin mah mulih deui. Oh, upami kitu mah atuh panginten Neng Gege teh nuju angkat sareng Utay. Mung angkat ka mana atunya? Eta kira-kira na Edas henteu matak pikahariwangeun teuing kaayaanana bicio teh. Nu mawi kirang paos kitu mamang kaayaanana mah mung katinggalna teh sapertos anu ngalempreh we. Nyang saya kitu ta. Duh hal atos teuing atuh ama. Engal-engalan ka itu bilih kumaonan ke. Ya aduh nam atuh Edas aduh be karunya teuing aduh lamun teh nya Utayna teu aya. Muhun amang nu mawi ge. Nya hayu aduh Umi aduhnya amare ka bicio heula. Nya mangga. Karunya teuing atunya bicio. Eta kitu. Naam Edas. Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mitra kaum dangu satu tasna uluk salam gagancangan bae atuh mamang ajengan mukmin jeung Ki Edas muru ka bumina bicio.
Telila antara na kurunyung aduh nyirom lah di kamarna. Aya naon mi kekupingan teh bicioh teu emut saurna. Nyeta nyai gelis ieu cenah eta bicioh teu emut kitu cenah saurna Ki Edas mah bieu teh ka dieu da ari utayna mah keur teu aya cenah. Har, apan saurna di ditu teh aya Nyi Neng Gege saurna teh mi. Ai kutan nyai geus apal yang di dieu aya Nyi Gege. Nya atos atuh mi apan ngadangu wartos teh ti Abah Olot. Ih, wantun salamet puguh ami makarek apal teh dieu we ti Ki Edas. Tapi da nutkeun beja ti Edas mah bieu teh cenah da teu aya sasaha di ditu teh. Kutai teu aya komo Nyi Mumun mah alias Neng Gege. Da teu aya cenah teu aya sasaha di ditu teh ngan bicioh hungkul. Mitra kaum dangu demi ngadenge eta beja tinu janten ibu ngan gebeg wae atuh Nyi Romlah teh ngagebeg. Malah cek pikir goreng nah keur kamarana atuh ari Utai jeung Nyi Romlah. Upamanya eta beja teh yen Nyi Gege teu aya di dinya kitu deui Utai. Tah hal ieu teh ngajadikeun kapanasaran pikeun Nyi Romlah. Upama kitu mah meureun Kang Utai teh pasti keur babarengan jeung Neng Gege. Nah kamarana nya boha-boha ieu. Kitu cek garantesna Nyi Romlah bari semu ngahuleng. Eta umi mah anu teu ngartos teh nyai ieu. Nah eta Neng Gege aya di bicio. Nah aya naonnya rupina mah aya periogina ka Kang Utai. Da kitu saur Kang Utai oge saurna teh Neng Gege teh bade lalanong saurna. Lalanong nah boga panyakit naon gitu ari Neng Gege. Duka atuh umi Romlah ge teu patos apa. Moa-moa atunya meureun panyakitna kawas ti heula teh kanceuh deui. Terus meureun lalandong ka yang Utai meureunnya. Duka upami kitu mah. Da upami lain peuting mah ieu teh umi teh hoyong ka ditu hoyong apa. Na kunaon atuhnya? Muhun umi nya. Kitu obrolanana Nyi Romlah sareng Umi Hajah Latifah. Ayeuna urang caturkeun Mamang ajengan Mukmin sareng Ki Edas anu parantos aya di bumina Bicio. Urang singketkeun wae mitra caturkeun Bicio saparantosna ditarekahan ku Mamang ajengan Mukmin nya alhamdulillah parantos sadar deui tina kapiuhanana. Malah harita teh nuju diajak ngobrol ku Mamang ajengan Mukmin. Cingan Bicio carioskeun deui ka Mamang. Nah aya naon atuh ieu teh anu sabenerna beteu pupugo ngadonyang saya kalawan dina kaayaan teu sadar. Cingan Mamang teh hayang apal ieu teh. Nyaeta anu mawi atuh amang kieu anu salaresna mah bibi teh. Atungan derek-dek bae ku Bicio teh dicaritakeun ngeunaan kaayaanana Neng Gege alias Nyi Mumun anu keur aya di kamar. Malah dicaritakeun oge ngeunaan mukena nyeta waktu diasongan mukena teh kabeh dicaritakeun. Kitu deui ngeunaan Ki Utai anu rek neangan tangkal kelor teh nya maksudna marek ngaladaun kelor. Atuh anu saterusna Bicio nyaritakeun deui ngeunaan kadatanganana Nyai Romlah. Anu saterusna cenah Nyai Romlah teh nyamper ka Neng Gege. Ai Nyai Romlah nyamper ka Neng Gege. Ke ari Neng Gege na ayeuna aya. Ari amang apa namanya oge disangemkeun. Neng Gege teh disamper ku Nyi Romlah da teras arangkat. Ai nah make disamper ku Nyi Romlah. Dan Nyi Romlah mah aya di ditu di rompok teu ka mana-mana. Eta saksina oge jang Edas eta nya Edas. Mohon da aya di ditu neme. Duh Bicio eta saksina Edas. Amangnya ieu pisan anu ngajantenkeun bibi dugi ka
teu teh nyaeta bakat kulunglang bibi teh Ari margina mah nyaeta ngaraos heran sareng helok ku tingkah paripolahna Nyi Rom lah anu sumping ka dieu teh kalayan teu uluk salam teu naon jol bulubus we naroskeun muhun neng geugeu nya ku bibi teh diwartoskeun aya di kamar ceng teh neng geugeu mah ada bibi teh teu curiga naon-naon da sareng sobatna atuh waktos anjeunna bade arangkat ge teu uluk salam deui tah eta anu ngajantengkeun bibi ngaraos heran dugi ka bibi teu emut teh eta rupina mah uluh nepi ka kitu nya ai ieu mah jigana aduh aya anu nyiliwuri ieu lamun kieu carana mah eta sugan anu nya cek bibi teh anu katingalina jiga pun anak teh jiga Nyi Rom lah teh nah aya ciri-cirina gitu. Nah ieu pisan puguh ge amang anu janten ciri teh nyaeta Nyi Rom lah teh ceuceuleukeuteukan kalah kagumujeng Sumuhun waktos ditaros ku bibi teh bade kamarana ceng teh iya da kalah ceuceuleukeuteukan malih dina gumujengna teh mata kukurayeun puguh oge. Wah atuh lamun kitu mah bi bahaya yeuh tangtuna oge eta Nyi Rom lah ngan saukur Nyi Rom lah palsu alias jajadian bi puguh kitu bibi oge panyangka teh saatosna bibi rada sadar teh nya kitu pisan da eta ningadina gumujengna Nyi Rom lah bet asa kubararenten tarati biasana atuh lajengna deui ngeunaan neng geugeuna teu sakamek-kemek acan cumarios atanapi bade wawartos bade ka ditu heula ka bibi teh henteu ih kalah katongoy we nuturkeun ka Nyi Rom lah puguh kitu eta teh jang edas. Astagfirullahaladzim. Jelas lamun gitu mah tangtuna oge eta teh ka dieu aya anu nyiliwuri be kitu saur mamang ajengan mukmin ngaraos bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah utai. Aya geuning aya amang nya jang utai ngahaja amang teh ka dieu yeuh puguh oge ieu teh disusulan amang teh ku Ki Edas ieu Ki Edas ieu Edas geuning aya Edas nya tah ngahaja puguh Ceuk Ki Edas bari derek-dek bae Ki Edas teh nyaritakeun pangna manehna jeung mamang ajengan mumin aya di imahna utai didongengkeun sakabehena malah taya nu kaliwat tah kitu tah ari utai tas di mana atuh nyata utai teh tas ieu nyiar ieu nyiar daun kelor kelandas anu can ngarti teh nah bener eta teh yen Nyi Rom lah mah aya di ditu ari utai apa dia dicaritakeun bogoh oge ngarasa kaget lamun ngadenge katerangan nanti bicio nyebutkeun kitu ya gitu pisan eta teh tah neng nong jeung cager hanya kepisan beda waktu senak kabujeng neng nong dinten ayeuna mang bareng dongeng duwi ka diheula insyaallah enjing urang teraskeun deui nuhun kana paratosanana billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.